Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadiahlah kamu alif kitab malah mandar manfaat oge karomahna jeung ka istiqomahna. Mudah-mudahan ku Allah dipasihkeun ka urang sadayana. Mualifna teh Imam Nawawi Al-Bantani namanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kitabna teh ngaranna teh Safinatun Najah. Parahu anu salamet. Sapalih kisah aya nyaroskeun mualifna tumpak parahuna dibalik anjeunna salamet disebut Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedudukan bismillah. Ayat hukumna maca bismillah. Kedudukan bismillahirrahmanirrahim upami dina Al-Quran ayat dua rupa. Ayat ittifaq bismillahirrahmanirrahim. Ayat ijma para ulama bahwa bismillah nu aya dina Al-Quran eta ayat Al-Quran nu aya dina surat An-Naml anu bahasana teh annahu min Sulaimana wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat surat khusus kana sireum. Awas awewe penting ayat surat bisa. Ayat surat sireum. Taetana ittifaq para ulama-ulama bahwa bismillah nu eta mah lebet kana ayat Al-Qur'an. Upami teu nekadkeun kana eta teh ayat Al-Qur'an berarti murtad nganggap eueuh sapalih ayat. Kadua anu hukumna diitilafkeun. Buktosna nu dina awal suar dina kawitan pirang-pirang surat eta mah diikhtilafkeun. Ceuk sapalih ulama mujtahid eta teh ayat Al-Qur'an berarti pendapat Imam Syafi'i. Upami cek sapalih mujtahid antaus Imam Maliki itu mah lain ayat Al-Qur'an tapi sakadar pamisah antara surat jeung surat.
Taetama kulantaran diihtilafkeun ku para ulama mujtahid, maka nu nganggap bismillah dina awal surat lain Al-Qur'an teu murtad eta. Tapi upami ceuk anu netepkeun mas seperti anut ka Imam Syafi'i bahwa bismillah lain ayat Al-Qur'an eta mah ngawurkeun ayat Al-Qur'an. Kusabab itu Imam Syafi'i mah lamun salat maca Fatihah teu maca bismillahirrahmanirrahim berarti teu sah salatna, sabab rukun salat di antawisna Fatihah ari Fatihah sab'ul masani cek hadis, maka 7 ayat teh ngurung bismillahna. Dan kanggo urang mah di pasantren mah di mana-mana ge nganutna ka Imam Syafi'i, maka di mana-mana salat baca jeung bismillahirrahmanirrahim. Malah ari alusna mah cek para ulama make tahun sana ulah langsung bismillahirrahmanirrahim, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiap rek maca surat rek maca Fatihah dina salat sunat ta'ud heula. Ngan saurna di mana-mana teu unggal rakaat ge ta'udna sakali nu kahiji mah paksakeun cenah kitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi nu hukum anu nomor kadua bismillah dina Al-Qur'an diihtilafkeun ceuk sapalih ayat Al-Qur'an ceuk sapalih sanes ayat Al-Qur'an sakadar pamisah. Tapi pendapat Imam Syafi'i bahwa eta bismillah nage moal wani-wani cenah nulis di taman bismillah berarti namahan naon ayat mana kitu ge naon ayat Al-Qur'an eta ge. Kusabab itu jelas kanggo urang nu sok nyarepeng kitab itu nya di mana-mana salat baca Fatihah teh jeung naonana bismillahna. Hiji eta kadudukan kaayaan bismillah nu dina ayat nu dina Al-Qur'an. Kadua bismillah nu lain dina Al-Qur'an di antawisna ieu bismillahirrahmanirrahim eta mah teh kasebat ayat eta mah. Ngan sunat di mana-mana gawe hade maka sunat muakad maca bismillahirrahmanirrahim. Malah aya pisahan teh. Aya istri sorihah boga salaki ka jalma pasik. Aya salaki nama pasek teh bati resepkeun kana agama. Ari istri nama ahli agama itu solihah. Anjeunana tiap-tiap nigawe hade tara lepas dina maca bismillahirrahmanirrahim. Ari pamagetna boga rasa kaluman cenah hede ek nigawe teh tugu ragiru make bismillah. Sabab lain dahar wae bismillahna bade pungang ge sami bismillah sadiatana ala doa alhad kumajanibna edit najan geus mandul sanajan mandul atawa nini nu geus moal anakan sok geus garing di jaroana anggrek cenah sunat.
Tengah artos semua. Henteu geun lah. Asal ngartos corona kan. Nah jadi ngarasa kesel dah lain ahli nak orang gitu nya. Dicoba orang nyimpen artos di sana panghimpankeun artos ke di mana peryogi bade disuhunkeun mangga begitu ditampi buka lomari bismillahirrahmanirrahim disimpen dina tempatna bismillahirrahmanirrahim tuluy kuncina disimpen diintip ku salakina sebenarnya di mana jeung nonana nenden kuncina gitu eta sarada lami da tadina ditinggalikeun gitu apaleun nenena cokot geus dicokot tuluy naon tuluy dibuka kuncina keur eueuh eta istrina duitna dicokot tuluy dikuncikeun deui kuncina diteden dina urutna duitna dialungkeun kana sungai cenah selami gitu sana artos teh peryogi bade ngange beugadiekeun di sana mohon ku wajanan teh di sana bismillahirrahmanirrahim muka kunci sana Allah nugas ka malaikat Jibril cokot sana duit ulah baseuh ulah baseuh sana gitu nya sabaros dibuka di sana mangga nyangakeun ngahulang gitu kapan dipiceun kana sungai mureun geus itu tapi aya tapi dinya nama mikir manehanana teh sanes da mikir kitu ku Allah dipaparin hidayah nepi ka jadi jalma anu solih eta ge nu tadi naon teh pasek ku akibat istrina migawe hade padahal ngan sakadar pasunatan buktosna maca bismillahirrahmanirrahim mangkaning kena jalma saur Rasul lamun jalma meunang pituduh ku hiji jalma eta teh ceuk hiji hadis mah leuwih alus tinimbang dunya jeung saeusina ceuk hiji hadis mah leuwih alus tinimbang nu kasorot ku panan koe painten sedang bersami ya la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha itu hadisna ngambil peryogi tulis kapan aya bahasa kieu ilmu ari nalar masuk kabur poho deui aya ditulis sok tumetep man hafidha parro waman kataba qara nu aya istilah jeung dah segala tulisanlah la ayah dia la an enggak ada dihijikan ya kayak itu nah la ayah dia Allah yakin yang nuduhkeun Allah orang bari logatan nang dikaburu nulisna ngan pada emang sok nulisna sok kakatuhu lain kaken sama dina teh la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya dan khairun mah bakal eta yang bagian alfiang ya khairun padahal saliwat mah lain apalat tabdil padahal apalat tabdil ngan kada geus diraon dirobah mantak sunana mah leuwih alus kitu da apalat tabdil ngan sabada dirobah jadi khairun sote da tadi mah ahyaru bermunsharif geus dirobah mah jadi khairun ngarelogatna leuwih naon alus khairun minad dunya tinimang dunya wama jeung perkara tiha nu aya di dunya jadi alus dunia jeung aya di dunia leuwih alus kana eta
Jadi lamun jalma bisa naon mere hidayah sababiah maksudna hakikatna ada Allah. Mere hidayah ka jalma dibandingkeun jeung dunia jeung saeusina eta teh leuwih keneh mere hidayah cenah gitu. Sakitu geus ngawuruk ilmur najan santrina ngan hiji kadua ajenganana asa 1000 gitu. Da leuwih halus eta. Leuwih halus cenah gitu. Ieu mere semangat ongkoh panginten eta. Ka urang, da urang mah lamun ngawuruk ai saeutik mah asa tara dinas kitu nya. Padahal ceuk ajengan mesin hiji ge asa 1000 cenah. Tak mungkin nyambung sareng ayat eta la ayyahdiallahu rajulika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Malah dina tafsiranna teh lain sakadar dipimilih tapi nu eta teh digunakeun kana ibadah. Lain ukur kapimilih eta sakitu ukuran dunia teh tapi dipake naon? Dipake ibadah. Sakapeung mah ai ningali keterangan galade ganyaranana sok jiga kurang yakin ini. Tapi lamun diperhitungkeun jalma asal iman komo lamun jeung amal soleh asup ka sawarga bari langgeng anu dibere ku Allah la ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotor ala qalbi basarin. Pantes amal saeutik ge gede naonana ganyaranana lain pantun lain pantun istilahna lain pantun yang sok gede ngabohong kan itu gitu rahul itu nya jadi lain rahul eta teh lamun dibandingkeun kurang ibadah saeutik bari nu saeutik ge dipigawena bari lalawora asal iman itu nya awal ayat asup ka sawarga bari eueuh tungtungna malah langgeng gitu ya eueuh tungtungna da langgeng malah cenah surga jeung langgengna leuwih utama leuwih keneh unggul langgengna daripada jatiahna sawarga sana gitu. Ada sanajan indah kalapun mah teh langgeng mah aya tungtungna gitu. Mantap dibandingkeun dua naon jatiah sawarga jeung langgengna di sawarga leuwih unggul kana langgengna di sawarga atanapi ridona Allah itu dibandingkeun jeung jatiah sawarga leuwih unggul naon ridona Allah. Pantes mantap sok dicontohkeun ka tukang buih ini. Jalma dibuih digedong sigrong gitu nya. Oh, sagala disadiakeun malah kacai ge dianteur ngan pada parimapa bedil dianteurna ini. Da teu betahareun gitu, da eueuh ridho nu bogana gitu. Anu mantap jelas surga terangan jadi ridona Allah di sawarga dibandingkeun jeung jatiana sawarga tetap unggul kana ridona Allah nilainya daripada jatiah sawarga. Ya di mana sih lila teh nyimpana? Di mana nyimpana? Bismillah. Mohon bismillah eta. Jadi kawan bismillah atuh dina tadi kana salat atosnya kana salat atuh pigawean urang sakur nu hade maca bismillahirrahmanirrahim tos lah kaditu nama sami panginten ngan aya ar-rahman rahim eta sok dicaritakeun ku sapalinu narangkeun mah henteu ar-rahim ar-rahman susunanana da susunan kalamullah mah atawa kitab oge bilagah gitu. Pada ayat biasa nama manusia mah sok nempo teh kana dohirna heula. Tayenan kapanggih mah Rahman Allah teh nu sifat Rahman Rahim ai Rahman mah tak sunana ge di dunia yang di akhiratnya. Jadi gede cenah gitu. Gede keneh Rahman daripada Rahim katingal mah karasa
sehat manusia itu rahmana Allah, rizkina loba jeung sajabana wan pertalan jeung dunya itu karasa jeung katingali mantap disaritakeun nanti nu katingali heula ai rohima masalah agama eta mah teu katingali eta mah mantap dina pidato ning kudrat irodatnya sakitu lain kudrat irodat padahal eueuh ketertibanana di sifat Allah mah kudrat iradat ai kudrat mah eta katingali iradat mah pan teu asa naon teu katingali nu katingali mah eta kudratna Allah nu kena ka manusia karasa urang ge diijadkeun jeung ge naon jadi ijad imdad eta nah eta karasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi ka mana heula? Dulikeun satik deui. Ar-Rahim eta teh mun Ar-Rahim di akhirat disebutna saeutik. Eta teh ninggalaan ieunana anu ngarandapanana nu ngarasaanana da buktos nama saur nu narangkeun dina kitab mun dipersenkeun nikmat Allah di dunia mangan 1%, di akhirat mah 88%. Bari nu ngalamanana jalma mukmin wungkul saekeun lolobana jalma kafir. Dicarioskeun dina hadis diumpamakeun anu mukmin asup ka sawarga seperti onta belang atau sapi belang. Tak bebelangna mungkin mah tak tara gede bebelangna mah ente bebelangna mah tara gede tara lega berita teu loba gitu nya tah saperti kitu pangna disebut naon teh leutik teh pedaan ngasaanana naon saeutik jadi 88% itu nikmatna di sawarga. Mentak sana cek keterangan kabeh manusia dihancenganan sawarga di neraka sebenarnya dihancengan kabeh ge dua ewang neraka jeung naon sawarga ngan di mana-mana jalma asup ka sawarga tah bagianana dibikeun kanu asup kana neraka sabalikna nu asup kana neraka bagianana dibikeun kanu asup ka sawarga nu matak tikal siksa na dina neraka tikal nikmatan di akhirat sebab dua bagianeun gitu dua bagianeun gitu. Tos alhamdulillah sing loba we lah maca alhamdulillah saur katerangan eta cenah alhamdulillah encan milang 8 cenah hurufna teh mah 8 saurena kitab cenah 8 jalma anu ngabiasakeun maca alhamdulillah maka cenah asup ka sawarga teh tina lawang nu mana we da lawang sawarga teh 8 tinu mana we sok min aisyah eta gitu. Nah, sabab itu di mana ka salat wiridan ulah sok nunutan urang sok nunutan heg ari macana saat jeung hate cenah kitu maca alhamdulillah hate ge kitu da moal pati ka mana-mana cenah teh disebutna hadir hate mantap salat khusyuk teh hadir hate malah hadir hate dina keur salat keur takbiratul ihram wajib kaitu nama sunat cenah kitu wajib hadir dina keur takbiratul ihram. Nah, eta jadi alhamdulillah teh eta sing loba maca alhamdulillah maca subhanallah jeung sabangsana sapindah wiridannya Faidah kudatis sholah padikuruloha kiaman teka buru bari diuk masuk ke bari lempang lah kayak itu reka pasar kuudan sok atuh bari diuk malah geus cangkel mah junuban bari ngedeng nu penting ulah lesot dikir ka Allah diantawisna
alhamdulillah. Terus puji nu opat geus arapal eta mah itu ieu ge da geus apal. Eta mah geus remen teuing apalna tong disebut deui kitu. Alhamdulillah. Sing bener eta macana alhamdulillah. Tasdidna kedah aya nya pamit aya teu kaci eta. Komo dina masalah salat da rukun salat dina takbir jadi Allahu Akbar sing aya tasdidan mad tawina sing aya Allahu Akbar ulah disingkatkeun madna teu aya jadi sakalian mad tawi mah itu da'i mad teh kawas tasdid jadi duanya dianggap teh jadi upami teu panjang teh eueuh hiji di mana eueuh hiji teu jadi naonnana salatna gitu Allahu Akbar gitu. Sami malah ari dina ulama fuqaha mah aya beda panjangna sareng tajwid. Ari tajwid mah pang panjangna sabar harkat 3 alif genep harkat 3 alif tegasna genep harkat tapi cenah lamun encan hadir hate kosdul pilih ta'yin pardiah can hadir sokalah 7 alif berarti sabar harkat 14 harkat gitu nya. Nah itu ngan diajar singkat ulah panjang-panjang teh tanggal ngadagoan gitu. Cara nu adan tuh panjang-panjang teh nu penting mah tarik adan teh nu panjang kesel arek neng malangnya. Pokoknya nu dilagukeun mah eta aya nu syarat qasidah gini kan saurang tak ganti laguna lah gitu. Dari adan teh ngageroan kumari lagang ngageroan gitu. Lain nimah mah ngalagu eta mah. Nah eta lapan Allah kayak gitu. Satuluyna malah dina babacana gitu Allahu Akbar Allahu Akbar itu sing bener eta ge malah aya wiridan kudu apal naonana sunatna teu apal sunatna mah teu diganyar kawas ngadoa beda jeung maca Quran teu apal naonana ge teu apal sunatna ge ai maca Quran mah jadi ibadah da tarifna Quran kapan al mutabadu bi tilawati tari doa mah kudu hafal mantap ecan apal mah doa nu panjang-panjang nu aneh-aneh gitu apal sunatna mending robana eta we naon doa salamet ya. Aduh, nikmat nanginanan aja doa salamet nah gitu. Bab kaharti gitu. Arti malah cek dina kitab Bukhari mah nih. Sareng Bukhari sakabehkeun eta mah kabawa katut ilmu manfaat ge ku eta mah cenah kabawa gitu. Tak sok disebut doa naon teh? Sapu jagatnya. Sapu jagat gitu. Sing apal sunatna. Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam geus Robbi sapalina tauhid aya opat teh nya pencipta naon deui pengatur penguasa naon hiji deui pemilik itu pemilik aya Robbu teh sunana teh tak sing inget Robbu teh pencipta urang diciptakeun ku Allah pengatur orang diatur kalau tak sing beunang diatur kalau pakai hududillah batas-batas ketentuan di Allah idenya dimilik milik Allah tentang nyawa hayang tetep keneh gen ai ku Allah disuhunkeun mah bisa da milik Allah idenya terus lah panjang teuing lah wa bihi nasta'inu kaheula waktosna bisa panjang teuing atos bisa can dugi ka mana tuh wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din sakitu wa wallahu alam nafa'an Allah